Ya guys ya, mantap. Tenang. Kumaha cik di tengah-tengah eceng kos gitu nyokot nak. Aing jadi bingung tungtung nama. Wah tenang coy. Anjir, di arep-arep kita tadi. Tenang. Naon eta kunaon? Mantap teh. Mantap dong. Aduh, tenang ay. Wah, dah lulus lah. Tah paeh kalinya. Ngerah teh babadug deui nyokotna. Keun bae lila oge. 2 jam sugan. Antara anak. Loh. Sedep euy. Mungkin berarti dirinya mah kudu dikolong. Kudu dibiasa. Ya kudu dicabutan heula eceng teh. Lah dinya kita geunahan teh. Aduh, tenang coy. Tenang. Kang Tuna heula guys, jujurna nya. Sok. Sok peta heula peta. Duduk. Helauk. Nyokot naon eta teh? Gacok. Dirinya nak gacok. Ada di bawah ketak eta na eceng. Mana gacokna mana? Nah, kieu Oh gacok benar. namina. Oh benar. Kada malah yang nulungan direct media we khusus ieu. Kalau mah nage sarua kitu. Awas kendurna geus dikakait euy ya. Tenang we atuh. Kalem. Jejerna tuna, awina palangkeun deui ka itu ka tengah. Awi mana? Ieu nu ditincak. Ikan awi. Sebelah kana awi. Kan udah ditincak arah beh ditu nyekot. Ini kan nyekalna. Tah kieu guys, ari nguseup di leuweung teh. Ada rese nyorang ku nyorangna. Pelam ya nih. Aya mah 7 kilo euy. Lauk naon nya eta nya? Uyah kieu. Uyah kieu karak ecrak deui ningan. Dari tadi eueuh geura. Balik deui kasep mah. Karek ketingali huluna hungkul euy. Kena akar mah. Ya keluarkeun heula. Tanah ecengna. Rada lega deui. Tah merean deui. Kade cuk. Kade.
Mantap. Tah, gaya ternyata angkat atau angkat. Segede gitu tuh pirang bang 7 kilo.